ngadatangan ka pandeta teh. Terus bari nanyakeun, kuring geus maehan jalma 88 urang. Nah bisa ditobatan. Hei pandeta. Jawabna eta pandeta, teu bisa. Atuh kulantaran ambek bari mumet eta pandeta teh dipaehan ku manehna. Jadi ngajegeun kana 100 urang. Terus manehna nanyakeun deui ka batur, saha ahli bumi nu pangpinterna? Kudu ditanya dituduhkeun ka hiji jalma alim. Manehna datang ka jalma alim. Pokna eta jalma alim nyarita kuring teh geus maehan 100 urang.